Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cup, mana ini dia, Cup? Mana ini dia cacing mah? Lain kau orang Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammadin abdillah. Jangan orang sok siapkan lawan. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panutup catur pamuka carita nu ngaguligah dina mana guru dina qalbu tumareges kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejen dina angen nyapukeun ria jeung sunah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak nginculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati samubar ditirik kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan salin ciluncat mulang udar tina kali gadang cindra tina sumbaya moreng ngijing sila bekok sinembah sejak usul nuturkeun galur ti rasul lincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa menyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur. Pemahangatur dihanap niwah di luhur nikanya kajalma jujur sarta nyarek tiru kakabur. Sholawat kali salam ka Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur niwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natran ngagurat ka para sahabat anu obat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu geugeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu antep-antep istiqomah imana teu umut ku kalinduan teu kedah ku kaanginan teu luntur ku kahujanan saduleh ku kapanasan para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama Bukusin kuring dihormat guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur dikawin tamat kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan lamun ibu ngeser pulpen pasti keur nulis lamun tukang tani pasti hayang hasil lamun dagang pasti hayang untung cing ari ibu jeung bapak pangaosan hayang naon geus hayang panggih jeung urang hayang panggih beuk ibu jeung beuk bapak pangaosan teh hayang meunang ilmu ibu meuli pulpen keur nulis pertanyaanna ari ilmu geus beunang keur naon geuning teu sareutik jelema baroga ilmu tapi teu digawe dumasar tina ilmu mana kenyataan baroga ilmu tapi anggar pasea berarti ilmu naon nu diulik berarti ilmu pasea hakikatna ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngontoran hirup sorangan tapi naha kenyataan baroga ilmu tapi hirup parawaek wae da kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting hees wae kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a ta eta beureun ilmuna tapi naha ustad ge sok burger wae ibu oge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae lain urang teu boga ilmu sabenerna baroga ngancan jadi oncor tina eta ilmu saha atuh jalma nu bakal meunang oncor ilmu hiji syaratna lain jelema sakola luhur lain kalau bae sakola luhur gelar sarjana ai punten eueuh kapecus Kali kolot baheula teu sakola-sakola acan tapi punten nepi kalontong tah ilmu teh kudu bisa ngabedakeun. Saha atuh jalma nu bakal menang
jelema nu bersih hatena. Jelema bodoh keur bodoh saban geureuh ka batur maka ilmu moal eunteup ka jelema nu kotor hate. Naha bodoh wae nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaleuyang batur. Harta oge sarua, harta teh anyacang di tiap lawang. Ieu teh harta teh keur neangan deuk eunteup ka saha? Keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding wae ka batur, batur beunghar ditudingnya gi. Batur beunghar ngajarkeun uyul, geus nu kitu batur mah yakin harta moal eunteup ka jelema nu kotor hate. Naha sangsara wae nuding batur komo beunghar moal teu sombong ku kabeungharan. Maju mulurna manusia gumantung eusi hate. Batak ibu ngageulisan awak enteng teuing geulis awak mah tinggal meuli we skincare. Tah we mah ngageulisan hate. Kalau jadi sabab harga diri manusia selain ayana harta, harga diri manusia lain ayana banda, harga diri manusia lain ayana ilmu, harga diri manusia lain ayana pangkat, harga diri manusia mah gumantung eusi hate nu sabenerna. Karena haon hodang dipake, lipstick dipake, adikeun haseun beungeut. Batur moal ngahargaan hodangna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Maka pek geura aronean eusi hate nu sabenerna. Well. Ieu pangaosan alus nyaho ah. Ceuk saha ieu pangaosan alus ka kuring mah can wani nyebutkeun ieu pangaosan alus. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar pengajian ge bakal katempo akhlak nu alus. Berarti pengajian teh gumantung hate alus. Pangaosan alus hate kotor, bubar ti dieu ge bakal loba nu diomongkeun. Minimal nu hajat kudu hakan acan. Minimal kuring diomongkeun eta na hajat teh bertitik. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate alus, ngarah bubar pengajian katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, anger we pengajian alus jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea penit anger kumaha heueuh ngaji nu mana nu dianggap alus. Nah, itu kalau lu teh arti bener. Salat alus, salat alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar salat ge bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor, bubar salat ge wacangeng asa aing tang salatna. Nah kudu kitu aya geus salat. Bener ya? Ditanya ku batur teh di mana? Salat atuh teu cara maneh, eta nyebut teu cara maneh diomongkeun teh. Maka kunci hidup adalah hate. Wujudkeun dina jeroning hate teh dai jelema hatena kotor mah berbahaya. Sirik, hidik, jalil, karya, istren, parastren, dudupak, rurupak, batur yang gedong, nyeri hulu. Batur meuli mobil, ratu angen. Batur meuli sawah, muntaber. Batur yang gedong, paeh. Ternyata lain Allah, anu nyiksa teh lain, da Allah Rahman jeung Rahim. Nu nyiksa mata perasaan sorangan. Batur gede milik, urang jugering. Batur meuli mobil, urang jugering. Saha nu nyiksa tah hayang sorangan, urang hayang jadi batur, padahal takdir geus bareda. Hirup ukur disebut, nana gerhana disebut ustad, kiai, ajengan, bersara rudi. Nah, sok sieun disebut ustad, ai pagawean asan ustad. Nya naon eta ustad kiai gawena warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting. Baru sampean ladang tahajud, gerak acung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh, kuring yakin lain tahajud eta mah asal urang. Dibawa karena tugasna ternyata urang karek disebut batur. Mata hirup naon urang dilegekeun. Disebut ustad, kiai, ajengan, toong nabi warasatul anbiya, nabi mangawariskeun ilmu bageun. Ya Rasul aya forma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun. Karena gerhana boga jam tangan pek ka ku ibu dibikeun moal. Heuh eta teh suudon. Abang sarua ibu bapak ge di imah boga barang anu alus dipetak ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit mah sok seuli omongkeun. Jadi ternyata urang teh
disebut ustaz, disebut kiai, disebut ajaran, hampura karek disebut batur, harapan Allah teuing Pak. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Rakyat jadi pejabat, jadi mimpin cucumu. Apaan kamari baligo pegede-gede kampanye diedan-edan hayang naon ngolo suara rakyat wayahna geus cara dieu kudu eling ka rakyat lain api-api poho ka rakyat. Mungkin jadi pejabat tanpa aya rakyat. Mata keur para pejabat sing nyaraah atuh ka rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh hos-hos kudu terima aya buktos. Yo, kadang disebut naon urang dianggap ledek dina dieu. Gedong sigrong, mobil mewah, sabaraha disebut beunghar teh kudu miskin, mata jelema beunghar kudu loba nuhun kalau miskin. Moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Mata sanggeus beunghar simbageur atuh kalau miskin, tulungan tuh budak yatim, geura bere jelema susah, geura tulung jelema bingung. Tah eta hakikat tugas jelema beunghar, lain abingung ku ka beungharan udin. Ieu mah tidak. Ieu mah buka pongkorong edeng-edeng sidi tatangna teu make papanas batur. Nyemin pengajian bloko. Wayak ieu nyebutan hareudang di edeng-edeng, dulang ti dieu leuwih ka dieu gigibrik hayu beungeus. Hakikatna mah jasa si miskin anu gede. Aya nu maot pangheulana si miskin nyemot pacun nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyemot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan. Mata lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung atur jeung miskin, kali-kali miskin dendam sareutik. Maot si eta bikeun pacuna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia tong goreng jeung batur, hakikat manusia pasti butuh ku batur. Ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, sarana menang batur, imah menang batur, maot dikubur batur, disolatan batur, bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, narek hirup salat ngalur. Manusia butuh ku batur. Bener. Maka hampura kuring make baju biasa, nah, aban kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka biasa-biasa, sarana biasa, baju biasa, ngomong biasa, dan kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka dia datang dikeprokan asareus, asarek diadukeun jeung japati. Be aja biasa. Kehargaan manusia ulah karena bajuna, dan baju mah menang meuli. Mun pengajian karena baju tasirina eta pengajian babari bangkrut. Nah, apa ibu-ibu mah ngagugu ka kiai, hese ngagugu ka salaki. Ceuk kiai hoyang seren kudu bodas juganyu, bodas kabeh. Salah sahejo hejo kabeh, roboh-roboh heureum kabeh, geus ngomong kabeh. Nepi ka Sabtu buntang ngaji baju, ceuk salaki eureun ngaji teh. Nah, jangan kasirah. Hanya sebatas cangkang udah alusan, mana besi tidak eta cangkang. Well, pokoknya ngarang-ngarang cangkang mah gitu kene. Ibu ngageulisan awak, ngageulisan cangkang. Anggur we geulisan teh 30 ka harap, 30 ka loro eueuh ngarang geulis eueuh. Kajeun wadak dipake bibir uraha kalatah lieur borak ge. 20 tahun kahanap gumeulis wajah aya modal geulis nini gumeulis cekek geus eueuh modal mata hirup naon urang disombongkeun. Ternyata ngaran manusia bisa dibisakeun, darek didayekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, naon nu kudu diampung ku awak urang bisa dibisakeun, daek didayekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, naon urang diampung urang. Dalam gerhana ge caketan nyarita teh ieu teh lain kuring, naon atuh ku Allah we dibisakeun, disambut mah ku Allah teu becus naon-naon, maka naha mah kieu kudu sombong. Manusia mah sarua apa? Bener salah, daek kedul, alus goreng, sarua boga. So, bener yang salah nak, daek yang kedul nak, alus yang goreng nak, kurang teh osok, nana gerhana osok bener, keur ngeureuyeuh, osok salah,
tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud yuk tolong kasih mau ngomong tahajud hees kasih mah mau lamun nerangkeun sedekah mau bati era dina mah sedekah talil fuqara sarodako yang sedekah teh mah rezeki nu geus aya mulung rezeki nu can aya heukeung sangsara lantaran sedekah pan bapak teh kapangaluhan isu teh masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan tanya kana gerhana apakah penting dia beri sedekah lain ngadudut ngadang sedekah saha nu sedekahna nu hajat pan kita beres teh bakal sesalaman punten sedih makagegelan heuh deuk ditampak beuna butuh jadi mutabi sodako ukur biwirna geuning mata ilmu teh hijina dina tilu rupa hiji kolbi dua kauli tilu fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean ibu lalajeun ceramah kuring ilmu karek sambat biwir dibawa kana gawe mah teuing pecah ku bapak bener ceramah kaharti kudunya ayatin kudunya apa pakai miskin sarana ge kudu kitu cek bapak teh asep ayeuna mah amplop teu ditampa urang bagikeun we bapak ge miskin kumaha cek kuring kitu teh oyo beunang jadi ilmu teh ternyata ya geser saeutik sangka tempona hate sangka tempo dina gawe mata meujeuh batur teu kabita ku urang da urang eueuh ti kabitaeun batur bener iru panaon kudu riuh bener salah pada boga kayak kedul pada boga alus goreng pada boga aturan gerhana dihargaan batur ampura tong legek kena dihargaan batur lain kuring nu berharga ngan Allah nutupan goreng patutna kuring sehingga ibu bapak teh lalajeun ceramah kuring kakara disebut al-mukarram dana gerhana coba lamun Allah dibukakeun aib kuring cantan tuh disebut al-mukarram pasti nanti disebut lagi si barang gaju hirup sakadar sesebutan batak teu kudu lege ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah nutupan aib ibu maka bener jeung salah osok daek kedul osok alus jeung goreng osok pada osok mah tong sok nyaritakeun kasalahan batur da urang ge osok salah tiga batur tong sok ngomongkeun kateujeurgan batur da urang ge sok teujeur tiga batur tong sok ngomongkeun kedulna batur da urang ge osok kedul tiga batur karana ge manusia jadinya tempatna manusia ibu aturan beda ti batur naona beda ti ukur bajuna wujudna bentukna jirina Islamna mah sarua kuring syahadat nya kuring salat kuring zakat nya kuring haji sarua kabehanana ge mata umat Islam teh kudu dewasa entong pedah beda baju der ngajak pasea nu atoh teh bangsa batur tungtung umat Islam jadi sedih Islam dan Islam tidak takdir terpasea tahampura merugi itu umat Islam kita sorangan bener kedua aku beda baju nama dari mau pergi baju dan mau kudu di alusan mah si hate bener pak asli ya si hate baju mah hanya sebatas baju si hate itu bener mah apa alam syariat yang alam hakikat alam syariat malahir alam hakikat mah batin urang teh urang sok alusan teuing lahir teu bareng jeung alus batin alusan hate sabab kahirupan manusia ditilai ku Allah teh gumantung teu si hate nu sabener pernah di Indonesia lo pisan perbedaan wajar kita mau aya sarupa moal aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya deui pan jamaah tabligh sok silih hargaan entong mah dia ngomongkeun ibadah batur anu urang we pigawe teu kudu lalajeun batur nu paling paur nu batur diomongkeun aya urang teu digawe nanaonna 11 jeung 2 teu beres-beres ai tarawehan tara pagi teh kacau maka naon lamun hirup silih hargaan Islam dan dihargaan usaha lamun lain ku umat Islam eta sorangan
benar. Sama di Indonesia mah wajar beda. Nah, maka jeung wajar metode dakwah di Indonesia ngaliwatan 5 rupa. Hiji silip, 2 sidir, 3 siloka, 4 sasmita, 5 seni. Silip, silip teh bahasa nyumput. Nyai tong cicing ngalaman panto bisi nonton jodoh. Kolot baheula ngagugu. Naha ilmuna ngahalangan nu ngaliwat. Cobaan budak ayeuna pabagahan kudu bieu. Nyai tong cicing ngalaman panto bisi nonton jodoh. Ngadu nyega iraha mamah panto bada mijeun jodoh. Kalau maghrib sekolot nyai tong kaluar tiba geus maghrib sieun sanekala budak parawan baheula menyirepan we ujug indungna. Nu ayeuna nyai tong kaluar tiba geus maghrib sieun sanekala kala ka kieu ngomongna ka dieu keun mamah sanekala disengkek wae ayeuna. Akhirna barudak ayeuna teu keun ku sanekala pernung beuteuna bapaan ka eta sesungguh sanekala teh. Iya waduh silih 2 sinir, sinir masih siniran. Sin kuring ngarokok Marlboro Black dibere jarum. Kumaha si siniran anak daun sampe pake saus daripada henteu nyawios. Ceuk tukang son aya ucing dina rantang sing alungan kuring sabatang. Ceuk nu hajat soroyong kapal udara tukang son mah ngarokok hoyong magaleuh tara. Di dieu aya budak parawan dipeuting nyari diberang maro jenjak. Putus jeung kabogohna si siniranana sapatu butut resotalina ulah samelut nengkeun bae cek ustad gantina. Pahayangna silir terus siloka ari siloka mah silo lamun teu dibuka kolot baheula dakwahna tuh ngaliwatan alat. Naon alatna luhur panto sok nyieun sawen di dieu tina harupat tegaskeun kana boang beureum tutup ku jukut pabias ari harupat boga arti ulah getas harupateun ngomong tos sakama-kama abong bibir teu dimengku abong getas teu kulangan bisi batur nyerieun hate tuh ku harupat da babareko tegaskeun kana boang beureum sik-sik ku ibu peuli keclak cai panon ulah coba-coba bibir tekad ucap lapan nyerikeun hate batur nepi ka ceurik batur ku bibir urang Allah nolak salatna Allah nolak zakatna sapanya eta manusa sandi hampura ku papadak manusana lawan tutup ku jukut talias disebut talias deui dakwah kolot baheula kudu kitu. Ari urang mah pan ayeuna dakwah ngomongkeun batur anger ulah kajebak ku kasalahan batur hirup mah batur ku salahna urang ngomongkeunana batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna tah sarua garelona. Bener teh Pak? Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana itu boga dosa salah urang boga dosa gibah saruana 12 padahal hakikatna jeung masalah teh eunteuh keur urang. Da ibu bisa balik ke rumah tangga lantaran malah juga batur paseha wae. Burger we geuning nu gigireun imah teh. Kumaha ceuk ibu, Pak? Urang mah ulah paseha lagi segitu. Hooh Pak garing. Kumaha ceuk salaki? Anehnya mah ongko paseha tapi loba anak. Kumaha ceuk ibu? Heuh ngan budakna hareuseun beungeut. Heuh meureun nyieunna bari laut. Apa ibu teh balik rumah tangga teh lajeng itu mata anu salah ulah coba-coba ngewa. Sapanya diri hati ngewa kene anu salah ulah waka ngomongkeun urusan bener. Nah apaan fungsina bener teh ngomean salah lain kudu ngewa anu salah. Bener. Urang mah kieu salah teu umur kasih pagawean sarareang. Hirup pa ieu engkau ukur batur. Ukur mah awak sorangan. Saha urang Gak Allah bakal nyelametkeun manusia teh anu bareng jeung Allah. Innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh barengan jeung urang. Ma'ana anu bareng jeung Allah teh urang hayang nempo. Nu sisik meuli sulit ate goreng bujus barang daya. Batur gede ngeulik sia teh jadi huntu. Nu kitu bareng jeung Allah, lain nu kitu bareng jeung sirik. Ieu pengajian nah bareng jeung Allah teuing. Isuk aya deui pangaosan, nu ceramahna tong kuring, tong nu jauh, nu deukeut ustadna. Namun ini jamaah ribuan. Hal berarti penting ieu teh ibu datang ka dieu lain jeung Allah, jeung naon? Hayang tepung jeung Haji Salman, jeung hayang tepung jeung Nana Gerhana. Geus we Allah mah leungit. Sok sing sadar.
karena gerhana pun lancar Pak Haji Salman nah dakwah jeung kiroatna jeung Allah teuing cobaan ulang deui tahun hareup tong di bensinan acan tong dibayar acan datang moal dua atas mudon lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catat berarti nana gerhana ceramah na lain jeung Allah jeung naon jeung duit. Nah terus Pak nya jeung Allah teh kana patak nu bakal dibere ka salunatan inna Allaha ma'ana jelema nu bareng jeung Allah. Patak lamun ibu hayang apal jeung Allah gerak poe manusia nu boga sifat Allah. Hai sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar. Ayat sifat Rahman Rahim na awak urang Allah teh ngabogaan sifat ya Rahman ya Rahim nu maha waras tur maha asih sakelo-kelo na urang sabejak-bejak na urang satebalik-tebalik na urang anger Pak Allah mah lain nempo kagorengan tapi Allah mah nungguan tobat na manusia itulah Rahman Rahim na Allah. Balikkan kana awak urang lol budak tatangga dagang comro nonton leho meuli moal nama kini moal berarti ibu malah lajo leho lain malah lajo comro dina awak urang teh aya kaalusan na awak urang teh aya kagorengan manusia tong sok lajo kagorengan manusia tapi tungguan aya cageurna eta manusia kumaha atuh carana lamun aya budak tatangga dagang comro nonton leho lain kudu nyebut geuleuh tengongkeun sifatnya karunya teuing ieu budak dagang comro pasti moal payu lantaran aya leho geroan budakna ka dieu jang tah boga duit 10.000 panggiceun ke leho di sawah emak sebreng antar comrona payu comrona lantaran leungit lehona itulah disebut Rahman Rahim. Lamun ibu jeung bapak hayang tepung jeung Allah gerak tempo manusia nu ngabogaan sifatna Allah. Hati benernya karunya gede di jalan tuh mata mana nu bareng jeung Allah teh hayang nempok hese jelema bareng jeung Allah teh Pak kadang-kadang mah urang bareng jeung Allah jeung naon jeung nafsu boga ilmu asa aing pangbogana daek ibadah asa aing pangdaekna daek pengajian asa aing pangdaek pengajianana aya pangabisa asa aing pangbisana sehingga geus boga ilmu teh ngadeung ngahila batur ngaledek batur minta batur nuding batur ilmu naon anu nyampakna awak urang bener ya tuh banyak yang boga ilmu ngahina batur apa cek ilmu pisan teu meunang ngahina sasama hirup tapi naha kenyataan loba baroga ilmu tapi ngadeung ngahina ka jelema bodoh berarti teu sadar kana tugas jelema pinter teh momean bodoh lain kudu ngahina jelema bodoh heeh sok akurkeun hirup jeung subhanallah nah akur henteu akurkeun jeung alhamdulillah hirup akur dan teu akurkeun jeung Allahu Akbar hirup da teu akurkeun jeung la ilaha illallah da teu akur mata pengaran hirup hayang akur jeung Allah mah geura teuleum kana sifat-sifatna Gusti Allah. Sok pasien jalan Pak karunya apa wayahna ibu sok pasien jalan penuh air sok berapa jam Pak jadi tukang parkir lah tenang awas ibu sampean kalayak buat mobil apa ya tenang tanah parkir itu tahan lah model Pak dan nah ceramah teh bari amin amin
jalma Aku udah ngambilnya. kade sampean kade Tenang. awas sampean Pak dari kalanya Ya Allah. Pada duhur. banyak alhamdulillah Wios jauh maupun kerengke canakeun ajengan uwi. sehat. Waalaikumsalam damang kah nuhunnya ya donganan hirup mah nu ahli ibadah santang tu ka surga anu ahli maksiat santang tu ka neraka jadi kana hesek ahli ibadah santang tu ka surga ahli maksiat ge santang tu ka neraka. Nah lamun ukuran ahli ibadah bakal ka surga gerak tempo ku ibu iblis teh ahli ibadah, iblis teh ahli tahajud, iblis teh ahli duha, iblis teh ahli Quran, tapi nah dibenci Allah lantaran beak pahalana lantaran kasombonganana. Terus ahli maksiat sekalipun santang tu ka neraka. Nah beak dosa kamaksiatan lamun eta jelema daek tobat. Jadi hiji tobat bisa beak kagorengan, tapi sakali sombong bisa beak na pahala tidak ibadah. Maka anu ngaran-ngaran ahli ibadah wayana leungitkeun sombong, mata geura eureun nyen status Facebook OTW tahajud, geura eureun ngedeng-ngedeng kongkorong jepret di foto alhamdulillah 40 gram dari suami, geura eureun ngomongkeun nyeun imah beak 400 juta kenyataan 200 juta nyawa wadus nanaonan. Santang tu ahli maksiat ka neraka, santang tu ahli ibadah bakal ka surga. Gumantung penyakit eusi hate. Ahli ibadah bareng jeung sombong, hampura teu ditarima ibadahna lantaran kasombonganna. Ahli maksiat daek tobat, ku Allah dibungkus dosa jeung dorakana lantaran tobatna. Mata hirup potong sok tuntuninganan ka batur, pigawe nu urang baik. Bener. Sok masih jalan deui. Karunya. Mata hadirin kaum muslimin, ieu teh dina olahraga ngahitan. Nu jadi pertanyaan, hirup teh boga kahayang. Ari ibu jeung bapak hirup boga kahayang, hayang naon? Hayang salamet dunya jeung akhirat. Maka kosong doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayang salamet dunya, hayang salamet akhirat. Jawabanana lain ke di akhirat, hayang salamet mah ayeuna di alam dunya, dan kemah lain tempat nyieun kasalamatan, tapi kemah metik hasil tina ladang di dunya pepelakan. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Lamun jelema hayang salamet dunya jeung akhirat, geura salametkeun ayeuna di alam dunya, panonton popoloto, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, kalengkah tong kana salah, ampura di akhirat meunang kasalamatan dan di dunya ge geus salamet. Ari ongkoh hayang menang salamet dunya jeung akhirat, ai di dunya panon popolotot wae kana gosip boki, batur nyeun salah diomongkeun, kalengkah kana salah, tong ngarep-ngarep akhirat salamet
di dunia ini ditonyok batur. Jadi jawaban akhirat teh ayeuna geuning dunya. Bener. Ari urang mangke wae engke teh di akhirat teh bakal salamet, ari di dunya geuleuhan ka batur, rujitan ka batur, boro-boro akhirat Pak di dunia geus disengke batur. Well. Dan geus menang ieu hayang well. Ibu hayang kahadean dunia jeung hayang kahadean akhirat eta teh butuh jawaban. Ya Allah paparin abdi kasayan dunia, kasayan akhirat, kasayan akhirat mah urusan Allah, ngan kasayan dunia urusan ibu bapak. Lamun ibu jeung bapak hayang kahadean di alam dunia, gerajieun kahadean di ayeuna. Lo tatangga ngayuk bere. Lo batur ngetrok dikeun, batur teu boga imah pangieunkeun, yatim teu sakola bang sakolahkeun. Tak ieu melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng teh ngan sakapeung ibu bapak nyieun imah hade cucurut ke niu-niu. Bapak nu dipelak adalah bawang, tapi jukut nu dipelak bakal jadi. Urang teh dipelakan ku Allah teh jujur, tapi bohong besok jadi. Urang ku Allah teh dipelakan teh alus, tapi goreng besok jadi. Wajar setiap manusia bener jeung salahna pada mikaboga, maka gerak eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge osok salah jiga batur. Iya anu hajat boga kahayang, hayang naon, hayang boga budak nu soleh. Tinggal nanya kana awak. Sama budak teh lalakon hirup genetik di indung bapana. Lamun budak hayang soleh, pertanyaanna indung bapana geus soleh acan. Lamun acan tong berharap teuing budak bakal soleh, da budak teh onteng di bapak. Mata bisi bapak hayang apa bontongan bapak baheula teu leutik, tempo budak bapak. Mata nu ngaran hirup geus tong loba nyarek. Batur deuk neraka jung, deuk maksiat pe. Dek dialog silahkan, dek ngomongkeun batur deuna naon, nah manusia mah teu boga tugas hidayah, ngan manusia mah ukur ngabejaan, engke Allah nu bakal ngeureunkeun kamaksiatan manusia. Ibu sok ngomongkeun batur, keun Pak tong diomongkeun, engke ge eureun sorangan, di mana geus ngeuih huntung. Bapak galak ka pamajikan, tujak teh tujak tajong, sing sabar ibu. Engke bakal eureun di mana geus lempang kieu. Lamun aya bapak-bapak geus lempang kitu tinggal pikeun ku ibu bujur, kok geura jejak. Allah nu bakal ngeureunkeun manusia lain manusia, bener? Talung jadi jelema salah kapangi, bisa eureun tina salah da kapangi. Nu paling paur mah jelema salah teu kapangi-kapangi, akhirna deuleuieun. Nah, ada orang mau hadir dia terboga salah, paroga nganter kapangi, batur mantuh nyieun salah kapangi, bisa eureun tina salahna da kapangi, nu paling paur mah anu salah teu kapangi-kapangi, akhirna deuleuieun. Bapak areyan awewe sejen teu kapangi, tangke geus kolot kapangina, di mana? Lolol aya budak ti Nomora. Bapak ayeuna ngaheureyan awewe sejen kapangi ku pamajikan dijembrot diteke panepi ka detik ayeuna moal meh moal sekali-kali deui nah Bapak eureun kapangi mata Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia tapi Allah nyalametkeun manusia ku cara Allah Ta'ala. Ibu pernah piknik bayar 1 juta pikeun ka RT tengah penting nyeun songro nyeun misro ari pek teh ibu geus nyeun songro nyeun misro kacapean ngagoler dina kursi ai hudang-hudang nepi ka subuh berarti ibu teh ditinggalkeun ku beus amok moal teu disarekan RT gelok RW edan tatangga lalieun ayo kok ngajak piknik ayeuna aing nepi ka ditinggalkeun amok ibu saking ku amok saraki nolol aya naon mah sia deui kerjaan amok gek diuk na kursi jam 8 aya berita bus dari Sukabumi Sagaratan dikusung karena jurang maut kabehanana geus amok bulu amok cara Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia
pucara Allah maka manusia yang diperintah ku Allah la haula wala quwwata illa billah bedaya upaya ibu leungit duit cara Allah yang nyelamatkan ibu bapak gering cara Allah nyelamatkan bapak hirup ternyata Pak Allah tidak nyelamatkan jelema sangsara salamat ku sabarna jelema beunghar salamat ku bageurna dua lagi menuju kana alam keselamatan anu bodoh salamat ku alewohna nu pinter salamat ku daek moncoranana abehanana ge geuning menuju kana alam keselamatan. Ibu piknik ke Tulus lantaran Allah geus nyelametkeun nyawa ibu leuwih berharga tibatan duit 1 juta. Baheula ibu bobogohan jeung nu kaset dari beunghar ari jadi jeung nu petot. Tarimakeun cara Allah geus nyelametkeun nu kaset ternyata teu awet rumah tangga habeun we salingkuh wae rajet rumah tanggana coba ibu boga salaki petot alhamdulillah awet geus kalian anak nah nu petot mah da bungeun salingkuh geus di teu payu. Cara Allah nyelametkeun manusia maka kieu kudu enjoy. Iya nu hajat hayang boga budak soleh kahayang teh butuh jawaban kene kahayang teu dijawab itu ngawadul hayang ibu beunghar hayang jawabanana daek usaha bener itu son hayang payu da babari jawabanana daek dihiras sakitu jawaban itu ibu hayang salamet jawabanana tong sok lawanan batur ngahina baik, batur fitnah baik, batur nuding baik. Nah, apa jelema nu bersih hate mah hirupna lain di dunia, tapi geus ngajak ka alam akhirat. Di dunia dihina batur, di akhirat mah dimuliakeun ku Allah lantaran hinaan batur. Bener? Geuning Allah teu nyalametkeun. Maka bahasa mulia mah bangsa ka surga nu salat ka neraka. Cicing nu hese ieu, diberenang pulang sararea. Bangsat ka surga nu salat bisa-bisa ka neraka. Cicing ieu kudu ngarti lamun teu ngarti bakal disebut aliran sisan ka urang. Karena kelo ustaz jauh-jauh di ulang banyak aya bangsat ka surga cicing heula. Bangsat bisa ka surga nu tahajud nu salat bisa-bisa ka neraka. Koyana kudu ngarti ieu. Ya, nu dipayun, kurang nyian logika. 1, 2, 3, 4. Dia dipayun 4 tang. 5 sareng bapaknya ngiringannya. 5an. Akang leungit motor. Kapami bangsatna dina CCTV ternyata bangsatna teh ngana gerhana. Berarti ngana gerhana teh nuhun. Tapi nyebut al-mukarrom, akhirnya nyebut bangsat. Akang leungit motor. Kapami bangsatna teh kuring. Anu kudu nyebut bangsat ka kuring iwasa urang saha akang leungit motor. Ceuk akang teh bangsat euy ngana gerhana teh ceuk abdi rumaos abdi ngabangsat motor akang dipaling abdi rumah digebugan ditengelan penjara 2 tahun beres. Jeung akang abdi geus beres urusan motor dipulangkeun abdi digebugan dihukum 2 tahun geus beres di dunia. Tapi tatana akang ieu opat moal geus urusan jeung abdi. Nah, anu kudu nyebut bangsat ka abdi ieu akang da akang anu leungit motorna tapi kanyataan anu opat tatana akang bakal nyebut bangsat ka abdi bari abdi teu balik ti opatan. Mangga emutan. Ceuk nu opatan teh bangsat kana gerhana teh pertanyaanna ari aing maling naon? Abdi mah nyokotna ke motor si akang ieu, tapi nu opat ibu bangsat ada di abdi di dunia geus-geus lah. Maka dibawa ke alam akhirat Allah teh maha adil dan bijaksana. Abdi protes Gusti, abdi heuring di alam dunia hirup teu paeh teu hos hadap da akaran kalau teu silungan kunaon disebut bangsat rumah samane ngabangsat rumah sa pisaha di akang eta kagogeun akang ieu bener mana gerhana bangsat nya maling naon motor ceuk akang ceuk abdi rumaos Gusti meureun tapi jeung opatan kapalingan naon bapak kuno opatan kapal naon bapak opatan ka abdi nyebut bangsat geus naon jawaban bapak
al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti lopat geus fitnah abdi, da abdi mah maling lagi ti akan. Nu lopat di bangsa ka abdi, ladang salat, ladang zakat, ladang saum cek Allah. Pikeun kanu dihina ku anjeun, tah ladang karong wayahna ku lopatan. Kakak orang yang berai pemikiran dari saat. Maka batur salah yang sudah omongkeun ku urang, bisi kesalahan balik ka awak urang. Budak soleh, hayang boga budak soleh butuh jawaban. Naon jawabanana? Lain sakola luhur lain. Hayang boga budak soleh. Jawabanana ieu lalakonkeun nu ngaran budak teh ditanung ku nu ngaran indung 8 bulan 10 poe, sabulan herang, 2 bulan bumidang, 3 bulan bumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sang koseak, sang guru berat. Ribu ibu ngalung teh ribu, nak buban sosieun pitu, nyengigir sosieun bahe, nak harak sirkan eungan. Gitu. Ini kalau rumah sakit, kudu disesat, dibedel patuangan, beberes disesat, digunting, kerak. Tinggal nalika abdi nyebutkeun kerak, ibu-ibu 40 coba bapak-bapak dipayun, ieu. Apa ibu ngarasakeun digunting kerak, geus digunting, dikodok ka jero, budak dikaluarkeun, bali dikaluarkeun, nyerina nepi kana mun-munan. Ngeus digunting, dokter nyokot jarum, dikaput. Aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu, kunaon digunting, belaan anak, kunaon dikaput, belaan ieu tah. Maka kelakon perjuangan ngaran indung hebatna luar biasa. Borosok budak alam dunia, buyang getih, raga hampir perpisah jeung nyawa, maot pingareunana, patuangan sakieu alusna, perlu 8 bulan, pan baheula waktu parawan mata digusur kutu, dijadi kusimeut, disolena cacat, cobaan yang cacat telak tenan ngabeutkeun ibu dan aja daog kan. Geus geger hilang. Usaha awak ibu dirusak ku anak. Ridho inung kanu anak, ridho nyawa ditanonkeun bae abdi mamawa ge nu penting anak salamet bapak macan kantung di kadinya palingan atuh ku Allah dihargaan ummaha indung kakara abuka kakara bapak anu. Nah 8 bulan ribu ibu nganung teh ribu nah ibu teh sok gede wadul ongko ribu tapi ditanya boga seuli di budak boga 7 ongko ribu boga 7. Coba bapak di sepitan nyeri odok 2 kali teu hayangeun nah beak di modal jujur teh bapak borosok budak alam dunia maka kewajiban indung bapak bere ngaran anu alus mimitina maka ngaran kuring nana gerhana mana apa lahirna di waktu gerhana bulan maka sakieu cekas coba lamun gerhana ponon poe dieuna tutung kan kolot baheula merengaran teu gumantung kajadian Senin nih Salasa asa Rebo Abo Kamis Iis Jumaah Aah boga budak dua majuruna asa Rebo jeung Jumaah sar berdoa nu ayeuna merengaran alus karmen ngan teuing bab kalakuan merengaran anu hade nu kumaha atuh budak nu soleh teh nu apal hiji ma'rifatullah wa hu ka Gusti Allah 2 ma'rifatun nabi wabuh ka nabi 3 ma'rifatul walidaini wabuh kana jasa indung bapa nu soleh teh eta wabuh ka Allah wabuh ka nabi wabuh kana jasa indung bapa wabuh ka Allah ku ibadah wabuh ka nabi ku akhlak wabuh ka indung bapa ku ingat kana jasa nu ngaran kolot da ieu teh ngariwuhkeun nu hadir di dieu kabeh teh teh memperteguhkeun cicing urang rumasakeun ibu ngalaman umur 6 tahun 7 tahun dititah ku kolot nyai pangecetankeun sirah kosong ngabubu oh beda dong jam pangicakankeun cangkeng emak cangke kosong ngabubu oh beda dong tak ayeuna hukumanana bapak boga anak bapak titah jam pangecetankeun cangkeng bapak cangke kosong ngabubu anak bapak ka bapak lempong
gambaran urang budak soleh teh geuninganan anu wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka indung bapa ku inget kana jasa baheula ibu minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu ceurik kunaon mah jeung ceurik kolotna geus eueuh rumpuk padung rakul mah katuruban kana beureum maceak maratan jagat ngajerit maratan langit umur tutul anu ngajentul di leueur kubur palingan atuh ridallahu bi ridha walidain wasutullahi bi sutil walidain ridho Allah gumantung ridhona jeung bapa murka Allah gumantung murkana jeung bapa mun ibu jeung bapa hayang ka surga geura penta ridhona jeung bapa urang mah egois hirup imah gedong kolot mah boa usum hujan nyarak selatan baju aralus boa kolot mah sapotong gitu boga dahar ngareuna boa kolot mah salah kerja ajuk mah hutang geura balik pikir karidoan Allah aya di kinung jeung bapa urang bener udah boleh meminta doa antara kamu jauh nah udah kudu mayat baru deukeut teh ka bapa urang udah mana rek ka mana udah ka si Guyang oh sageranten atau balik rekaman cenah mana jadwal ayeuna sageranten sing teh Pak oh cenah ku abah didoakeun sing asing eta bieu ceramah acan sau geus asul asli duangeun geus asul eta teh doa ti kolot bacaan aku malam menghajat ke barang dewek lain doa bapak abdi tadi ijabah menghajat kurang siap bapak simkuring belas sok ini kan usaha jauh sok tanya ke anak ya bapak ada usaha hayang dikirim naon maneh ku bapak bener tuh pak besok itu ke anak abdi jeung masyarakat keleutik hayang comro goyobot baso dipamulikeun ku kolot dipamulikeun datang kolot usaha kok tah goyobot somoro jeung baso saleta ku abdi teh tuang ayeuna geus gede ingat Pak jasa kolot ka kuring mata tadi teh kitu sing Pak hayang dikintun naon bapakku abdi abdi mah ceter pulang tadi mah we baheula geleutik bapak ngirim abdi ayeuna mah aja lamun abdi ngirim ka kolot hayang dikirim naon entong cenah maneh teh balik bakal penting ieu bakal tutup alfama tutup lamun maneh keukeuh hayang ngirim ka kolot sadiderena puluh haja tadi teh ai kamari cenah maneh di mana tina sing teh Pak mawa naon Ranginang ai Dodo di Garut Porondong Majalaya ari di Subang Ganas Majalengka Kadu ai sagaranten jangan hiji cawung tahu lumayan iya lamun sakit selak cimatan ilung murad karena pipi nyeri hati ku kalakuan anak sakit selak cimatan ilung murad karena pipi nyeri hati ku kalakuan anak maka sakit selak dijadikan cai mengumpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan lain sakadar hina di akhirat tapi hina di alam dunia hirup teu paeh teu hos kahanap teu akaran kaluhur teu silungan lamun kembang teu jadi pentil tina pentil ge teu jadi buah geuna ku burung geura balik pikiran geura nampak kana diri boa-boa boga dosa jeung doraka ka inung jeung ka bapa surgana Allah teh dititipkeun al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu maka berpenda karidoan saha salian ti inung jeung bapa cinta sejati neng ayana inung bapa jadi anak gorengna urang teu balegna urang teu cerna urang ku kolot mah di dunia nu ngaran anak urang nepi ka kabongkar kagorengan ku batu bener maka kuring mun ini kan kasep ieu teh kasep ka mana pagaranten tuh disebutna teh kasep we mata kajeun batur ngomong jiga bagong jiga muning jiga anjing paduli teuing ke urusan nu penting mah ceuk bapa urang urang teh kasep kuat mental cinta sejati mah inung bapa ka anak badak di dia loba budak ABG kade keneng kade cinta sejati kabogoh jeung kabogoh waradol di dia loba budak ABG kade ulah ka budak kudu nyirolaki lalaki teh di ulik can beunang ngomong jeung aya bahasa engke keur aa ayeuna keur aa reuneuh leueuh
nuwirang teh kolot ayo berbubukuan jika nuhul majarkan cinta sejati cekot kita jong kumaha cek sarakina kami seki kumaha berapa lagana iya ke puskesmas ya iya kamu perhatian banget sama aku tanya kalau gak sekolot kia cekot kita jong kumaha cek bapak eta badul eta cokor nol atuh Allah cinta sejati ya Allah ini mau motor butut beberek-berekan mogok dorong kuduaan kumaha ngomongna iin dia coba nugas kolot kieu mau motor butut beberek-berekan mogok jadi hayang ngadorong aja ibu mah gajelang tina motor disijak motorna ganti cenah ieu ge atuh ganti cinta sejati mah ya Allah ka makhluk nabi ka umat indung bapa ka anak eta cinta sejati mah Allah ka makhluk nabi ka umat indung bapa ka anak mata sing barawe kalakuan kana jadi indung bapa ulah nepi ka ngantek kana jadi kolot bari nu ngaran kolot mah hariwangna eueuh tungtungna budak can sakola disakolakeun eueuh biaya belaan beak sawah geus sakola sieun teu meunang jodoh geus boga jodoh sieun teu boga budak geus boga budak sieun teu jajan geus bisa jajan sieun teu boga imah geus boga imah sieun teu gawe geus boga gawe sieun tuluy nu ngaran kolot eueuh tamatna leres tapi anak hiji inung bisa miara budak 7 nu 7 miara nu hiji inung can aya sejarah di mana-mana hiji inung miara budak 7 nu 7 kapiara nu 7 hayang miara inung nu hiji can aya carita nepi ka detik ayeuna maka surga walau dititipkeun di harta darajat nu ngaran itu sing hade kana jadi kolot bubar di dia tepungan kolot mahampura gitu dia ngadengeun ceramahna ke anak kaharti nepi kana hate geuning surga dititipkeun di imah hapunten abdi ngajengkelkeun ngalieurkeun ti leutik ketika ayeuna tah aya nu leuwih geus boga pamajikan boga anak disereskeun ka kolotna rek nepi ka iraha ngajengkelkeun indung bapa neng alah anu kasiniran mending balik oh Pak kasih ceramah kieu paling tadi ulun leuwih bae ya keur mah kolot teh dijengkelkeun ku urang kawin boga anak diseretkeun deui ka kolot urang hampura kajeun gedong sigrong moal rame kajeun sabaraha moal geunah dipelakan kajeun harta angker moal barokah hartana nah inung bapa nyuruh cai panon urang ngeunah-ngeunah kolot mah hampura Pak miara icu mun bisa mah ulah nepi ka kitu empok nu ditumpang tinu bapana labok nyai labok nah bae we ustad dari nu urang marindoeun miara icuna heuh rindoeun teh dirina inung urang bapa urang ridho miara icu ngan aya nu teu ridho saha Allahna beres lu inung bapa bener ridho miara icu ngan aya Allah nu teu ridho mata kamu disebut kenalan itu kawin yang anak kalau diserahkan ke akina aduh bener itu sih tukang kalau dijengkel bener kamu sok ngajengkelkan kolot seumur bari ngarang-ngarang kolot kamu jadi anak lala balakon perjuangan anak belaan kolot mengawadul boga lauk emas bertahan kok nyai keur maneh kumaha budak ai mama teu geus dibarengkos seumur padahal melapar dirina teh tapi teu wani nyoba teu ngeunah anak naha ngaragangan perasaan anak geus rumah tangga budak urang balik ka imah pulutrak pantun dibuka kumaha ceuk indung nyai ngaha teh jeung salaki balik teh gabruk ngagabruk nyumuh dina lahunan diusapan ku kolot sok nyai balaka aya naon jeung salaki mamah abdi teh pasea geus nyai bisi godaan dina rumah tangga bisi maneh anu salah isuk mah geus nepungan minantu geus eta hampura kana jadi minantu loba kolot nyumuh kana jadi minantu sabab mung ngalajo rumah tangga anak bangkrut jeung awut-awutan bener itu kolot halus dari kolot goreng-goreng gitu kunaon mana balik pasea jeung salami keur bae nah gerhana ge boboheun ka maneh nyaho waktu di mana tuh
sambungkeun deui doana mata budak soleh teh budak nu cicing dina ibadah ka Allah wawuh kana akhlak Rasulullah katiluna wawuh kana jasa ieu doraka nepi ka Allah ngacam kami nolak sholatna kami nolak zakatna kami nolak ibadahna sapanjang indung bapak nyeri hate ku tingkah polahna kami nolak sholatna kami nolak zakatna kami nolak segala ibadahna sapanjang anak nganyerikeun indung bapakna hiji dua kami nolak sholatna kami nolak zakatna kami nolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina gila oi bapak-bapak di ngaran kamu kasar lo tilu kami nolak sholatna kami nolak zakatna kami nolak saumna kami nolak ibadahna sapanjang dulur teu akur jeung dulurna iya mah penyakit sareat ditolak ibadah teu diterima hiji yeun bapak nyeri hate ku diliruna ibadah ditolak teu diterima lamun salaki nyeri hate ku tingkah pola ibu mata ibu teh kudu loba ngarasakeun kana kacape salaki balik salaki pangkakeun ka lawang panto rengkuh ieu teh rengkuh bapak geuning sumpi ge salaki abang barung sakelah leungeunna suntangan semua geus suntangan copot cari anu tiis geus bae ngomongin gula dikeun ka salaki bari kumpul tenang punten bapana cai teh cai we teu aya gula-gula acan suruput ku salaki diinum kateko jiga nu amis ternyata nu amis lain gula nu amis teh budi pamajikan ka salaki ngeus kitu tutur ku ibu leungeunna bawa ka cai bapak gerang ajaman kegul mandi ngeus mandi siapkeun ku ibu sarung popo jeung popea mangga bapak gerang netepan kebutkeun sajadahna kegul salaki salat beres salat ku liwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyungu dina lahunan ampunten bapak abdi loba dosa jeung doraka ti baheula nepi ka ayeuna sadina juga makeun kana jadi salaki hampura hampura punten bapak ieu teh seramat teh jero teuing dari tempat ibu-ibu ngadeun olohok da gitu tak ngomong lagi yang baru bisa mau aja ke salaki datang jual soje menang duit jawab ku ibu hok gitu bebawa ustad ada kurang gigituan tapi salakina kudu nu kumaha heula Dia bahaya. salaki nu kumaha salaki nu tanggung jawab kalau jadi pamajikan hayang gelis dandanan hayang nurut contohan hayang jogjon rasikoan Orang dendam di hati. hayang gelis dandanan hayang nurut contohan hayang jogjon rasikoan lamun pamajikan baeud bapak mah tong milu baeud nyewa manya kumis padat jamur panjang baeud dan juga leureung seupeun pamajikan baeud ka bapak ditanya lamun baeud ditanya pasti bakal nyegat kunaon mah baeud ku sia mikir bapak moal aya haseup lamun eueuh seuneu pamajikan moal baeud lamun eueuh kakurangan awak kurang gerak tong kadaringan geus kosong beasna mojer pamajikan baeud gerak tong lipstik geus dicokelan ku bilik mojer pamajikan baeud gerak tong wedak geus tepok tengahna mojer pamajikan baeud sanu nangis rabong mojer pamajikan baeud bapak gek diuk gigireunana ningaleupan ukur baeud cabut duit 2 juta pikeun kana lahunanana kajieu dibukeun baeud dengan duit langsung nangkep proyek tadi jendela lalaki Wah, oh bener. Wah, ayah hasep namun eueuh. Jadi lelaki mah ibu-ibu mah tidak bisa dipersalahkan. Andre urang Ayah istri soleh malah lain kieu. Pokoknya mah bubar dia siap-siap pas ya. Pemajikan kadenge tadi ceramah gerhana hayang gelis dandanan kumaha ge bapak longan siakan di rumah ka aing tekeun di situ kalah kacau mulai pengajian teh
Sudah. Istri soleh mah ya kajian tertulu di kita kadang-kadang guringan saha eta Siti Khadijah ya Khadijah pada kamana ya Rasul pada pulang tuluhnya wios lamun kami miwarang tertuluh di kita kadang-kadang guringan Siti Khadijah lain ibu kumaha Siti Khadijah mangga ya Rasulullah tadi miwarang naon tadi sim abdi pangnyarakeun cai ka dapur berenyem ka dapur Siti Khadijah teuing ngar ieu ieu mah jiga sabalikna keur burigas di tina kadang-kadang turun mangga mana nya sare atuh yang geus ka 11 baca ka TV dari si kalau aing deui eta teh sare hoakin teh nah aya naon simpang nyokotkeun kopi dan kursi mana teh deukeut maneh berana aja ya wae nyai kamar deuk sare leos ka kamar pusat simut ongkos sare ai dada burung si goreng yang mau HP bapak-bapak mereka termakian buat peringaran ke pemajikan ayam kayak ini istri soleh dititah teh suama dititah teh dai Nabi Muhammad beres asar leos kamu mina ayam malam ditempo si Khadijah berwiridan Nabi nyadak teko penyalira nyadak gelas penyalira malam penyalira Siti Khadijah ngagabruk harita kene ya Rasul benuh ka abdi nepi ka peniwaran di sim abdi kunaon Siti Khadijah ceurik pedah teu dititah sabab Siti Khadijah wau surga dibalik perintah suami iyo salagi dengan goreng sangu ibu nanya bernaon kang goreng sangu sakalian nya dia berduaan kacau jauh tanah mata hayang boga budak soleh itu bapak kudu soleh budak soleh adalah hiji wawuh ka Gusti Allah ku ibadah wawuh ka Nabi ku akhlak Nabi wawuh ka indung bapak ku eling kana jasa indung jeung bapak bubar teh dieu wayahna salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sampanya indung bapak jadi hate ku bibir jeung tingkah laku urang wayahna tepungan kolot ulah nepungan teh aya pangabutuh ari geus bebas pangabutuh jadi pohon deui ka kolot mumpang mempeng indung bapak aya kene engke mah geus eueuh ukur jadi hate nempo baju nusuk dipake curucut cai panon nempo dahareun nu dikaresep curucut cai panon nempo imahna hayang-hayang ge curucut cai panon mata ayeuna sugemakeun tanya ka hayangna naon karesepna jamin pulungaran anak maka Allah nu bakal ngajamin rezeki nungaran anak sugemakeun indung bapak ku anak maka Allah nu bakal nyugemakeun ka eta anak bikeun milikeun rezeki anak ka indung bapak maka Allah nu bakal nyadiakeun milikeun rezeki ka eta anak budak nu soleh adalah budak anu wawuh ka Allah ku ibadah wawuh ka Nabi ku akhlak wawuh ka indung bapak ku cara hade kang jadi kolot ulah gengsi kolot urang sangsara ulah gengsi kolot urang teu sakola ulah gengsi kolot urang kampungan leuwih hade teu boga harta katimbang teu boga indung bapak naon hartina gedong sigurung mobil mewah sabalega sadegeun hirup geus leungit indung bapak teu ngaran kahirupan hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur bobor sapanon sareng sapakan mugi agung cukup luhur jebak si hampurana paralun anu kasuhun meninggali beli pamrih hampura anu katada billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.